Geus beberes canis. Wayah kieu geus nyonyo HP. Geus. Nis, ari masak geus can. Geus kabeh, Mak. Yang geus. Keur naon maneh, Nis? Ieu keur meuli jajan. Emak dek ngomong sakedeung. Ngomong naon, Mak? Ari maneh teu hayang neangan gawe gitu. Daripada di imah wae cuman jajan teu naon-naon. Kan lumayan, Nis. Cek si Aa, abi teu meunang gawe, Mak. Dititah cicing we maturan emak. Ah, lamun niat mah nya tetep we, Nis, aya jalana. Lamun niat eta ge neangan duit. Nya maneh jualan ke. Tuh cigah minantuna si Imas. Si eta mah jualan online, Nis. Jualan jajanan gitu. Nya kan menang penghasilan daripada cicing teu naon-naon. Nya kan, Mak, abi mah cuma nurut ka omongan salaki abi we, Mak. Ah, lamun maneh niat bantu-bantu cigah gitu, salaki maneh tambah nyaah ka maneh, Nis. Kieu nya, Nis, baheula teh si Ujang saacan kawin jeung maneh nya, Nis. Emak dibere jatah teh ku si Ujang sabulan teh 1 juta. Terkadang leuwih, Nis. Ayeuna ngan 500.000, Nis. Ya Allah. Astagfirullah. Ka 500.000 oge jang cepengan hungkul, Mak. Sesana jang kabutuhan imah. Urang nu ngurus, urang nu nanggung, Mak. Kiraku 500.000 teh cukup, Mak, keur cepengan. Urang kumaha? Emang kan nu gawe cuman anak emak. Maneh mah teu naon-naon di imah, Nis. Cuma nongkrong-nongkrong, nangkring-nangkring cukup. Nyantai kumaha, Mak, maksud emak? Nu beberes abi, nu masak abi. Kan nu nyantai wae di imah mah emak. Ngomong naon maneh bieu? Nya enggeus lamun abi nu digawe, berarti nu masak emak, nu beberes emak. Kitu nya, teu naon. Geus, maneh kudu loba diajar, Nis, ka minantuna si Imas. Si eta mah geus ngabantu salaki neangan duit. Anakna kaurus, imahna kaurus, teu cigah maneh. Nya kan abi lain si eta, Mak. Dasar minantu zaman ayeuna karuran ajarnya. Nis, ieu gajihan AA. Cik ka dieu nepok duit gajihan si Ujang. Ih, emak main cokot wae. Naha, emang kunaon? Eta kan duit gaji salaki abi, Mak. Nya, mage nyaho, ieu teh duit gaji salaki maneh. Tapi kan emak oge berhak nyaho. Pan salaki maneh anak emak. Geus, ieu duit gajihan salaki maneh, manu nyepeng, manu ngatur-ngatur. Dicepeng ku maneh mah boros, dak teu puguh. Ya, Jang, cepengan maneh keur bensin. Tah, ieu keur maneh, Nis. Ih, Mak, piraku abi ngan sakieu. Emang maneh hayang sabaraha, Nis? Pan ieu kabeh urang nu ngatur. Maneh mah tinggal narima dahar hungkul. Geus, ieu duit manu ngatur. Nah aja pe wae. Nyari geus, kudu kumaha. Atuh ngomong, pan itu rumah tangga urang. Ulah daek diatur-atur, sanajan eta kolot sorangan. Geus lah, Nis, emak leuwih nyaho naon nu terbaik keur urang. Eta mah lain kolot nu hayang terbaik ke anakna. Tapi eta mah kolot nu hayang ikut campur rumah tangga anakna. Ingat, hampir 80% rumah tangga hancur diakibatkeun ku mitoha jeung ipar.